Sarman sok mere duit ke lokasi ya. Boro-boro, dar ge jeung pes uyah. Dar ge jeung pes uyah. Dar ge jeung pes uyah. Paingan sia beteng sia gede tah. Orang giji buruk makanan pais uyah bae. Tuman lalaki kos kitu mah ulah dibere. Ari balik ulah sok ditongeng-tonggeng. Ai gembung ditonggeng-tonggeng, jalain seeng si Sarmana be nyaruduk bae. Cek aing ge naon keur ieu, ulah dae kasih Sarman. Manehna mah kos kitu, tukang tunggang tonggeng bae. Neng. Naon deh sia? Nonggeng ka